Ari sapara kanca teh direngdengan sabada upit. Sabada teh sanggar mahasiswa bahasa Sunda. Nonton. Dinadirkan ieu mung paninena ieu sabada teh Paris mintonkeun longser. Anu judulna karikatur nu gelo. Eta teh dina naskah karya Atur S. Nalan. Anu disutradaraan bukan Kaisal Septia. Penasaran? Saat cantik kawitan, atuh hayu urang ngarajah heula. Ameh lungsur langsar. Salah mukana. Biar. Ayo atuh kurang ajar heula. Sana nu miliknya atuh. Jayaning sampurna kadar pangersan yang witi sing nyampak miraga sukma nastiti ngancikna diri gandrung lumingsir panggali lugai kupang-kupai mana panggeing kesanu bari daleng dan kapakalangan lahir tumbekan timur mancur cahya wintong truling mun di wetan urung biasa leklang taya aling-aling leklang taya aling-aling alam padang narawangan toton dan panjuru gusti Gusti nu agung Nur Panjal. Kurang simpen heula. Nah, penonton. Penasarannya. Tuh, di juru tuh, penasaran pisan. Oh, iya. Atuh, kurang ngamitan we nya.
Ujang Nyaksani. amanah dirahaya. Oh nah, eta lagu menang saha sing bener. Menang nu gelo bi atuy. Atuy. Saha bi atuy teh? Eta nu gelo di Parapatan. Nu gelo di Parapatan. Hela, Parapatan belah mana ieu? Di Jalan Parapatan repot nasi jeung pahlawan kaberangan. Oh, dirinya anu aya tuku duit sagepok. Tanya didinya. Oh, didinya gelingan. Doi, kumaha ciri-cirina eta nu gelo teh? Kan tabu, nama terapia. Belum? Terapia? Dulu kumaha deui eta nu gelo teh? Sok make kacamata riben deui. Riben deui. Kayaknya. Tapi make kanina ceuli. Mana ceulik cenah. Atuh nu gelo teh sok mencoblak sorangan benernya. Sanesna bapak nu sok ngejoblak. Dasar budak keuyahan maneh mah. Datang make nu itu. Panonton, tong hati teuing didengenya budak eta mah. Budak, manehna teh sok jadi objek nalika kuring pilkada. Oh, manehna teh sok didramatisir kehidupanna teh. Anggap we manehna teh hidupna teh balangsa kacida. Tuluy. Awewe mantar si eta mah tangtu jadi korban saha geuningu sok si Emon kuring teh di dieu teh ngajabat mata
tinggali pangkat nade. Tuh. Kajabat di kota sentra ganda duit. Main di kapal. Sentra ganda duit teh aya di hiji tempat nu biasa. Yo, di kota sentra ganda duit mah geus anehnya. Sakur kabeh jalma anu jujur teh di penjara. Anu jalma anu jujur hirupna teh bagja. Ayo nama naon sagalana oge diduitkeun. Rek iki oge atuh da diduitkeun ayo nama. Kuring teh ngajabat teh boga ilmu. Ilmu Mr. Victor Outpool. Victor teh pikiran kotor. Ari Outpool otak pulus. Maka sim kuring teh kacida bagjana atuh da kacida eta teh. Eta ilmu teh kacida mujarabna. Tawur deui. Aya naon ieu? Eta budak SMK hiji jeung SMK 2 tawur. Aya naon? Aya naon? Eta jalma jujur panuntungan geus katangkep katewa. Geus katewa kuringna. Atuh jelema eta mah da teu parok jeung batur, kongan saha hirupna jujur. Mumun Pak, mumun eta mumun pisan. Teu meunang mumun teh sok mumun gitu eta. Non ketua PKK kampung ieu. Sanes Bapak, ketua PKK di kampungnya mah Pak Haji Romlah gitu. Lain. Luan teh. Ieu Pak, yo nya cenah manehna mah urangnya urang mah dikumisan. Oh, awas. Batur mah dikurun. Uleuh. Pajarkeun cenahnya cek jelema itu jelema jujur. Kuring mah mung dikumisan. Parai para lunting kos bapak pangkat. Sing kumis kulit cenah. Bapak, padahal mah tinggal kumis Mickey Mouse-nya. Yo, aku mah nututan teh. Gatot kaca mah geus teu up to date yo. Tinggal kumis masih ke kuring. Tapi ka kumis ieu tinggal. Limbas. Tampos atuh. Bapak, eta teh kumaha cara masakan kumisna sapertos itu? Abi mah cara ngangkene. Atuh. Can waktuna meureun maneh mah. Tapi aya carana. Kumaha? Dengekeun. Anu kahiji. Letakan duit kencring. Anu kadua. Letakan duit kertas. Anu katilu. Letakan duit gepokan. Duit gepokan. Nu kaopat. Letakan kartu ATM. Atuh meureun pai, Pak. Tangtu atuh mimiti nama pain. Ari lila-lilaan mah ngeunah ieu ngeunah. Eta teh dijamin teu kumisna bakal jiga kitu. Dijamin atuh. Dijamin. Geus tah maneh mah kalau ngomong kata dieu teh. Sim kuring aya tugas. Rek nandatangan MOU. Nandatangan MOU-nya jeung Mr. Mon. Oh, ayo ah. Kuring ayun. Bapak, Ayo. Bapak ulah targetnya ke Abi. Ngomong ya dia. Kan anjeun teh mata-mata sim kuring. Teu bisa gitu Pak. Kuring
anda ninggalin jalma jujur, Oh, tewak, tewak, tewak. Pak, ieu ceuk bapak pangkat teh kuring kudu newakan jalma jujur. Atuh kuring bakal jadi sibuknya ayeuna mah. Sabab loba jelema tewakeun ieu mah di pangalengan. Sabab jelema di pangalengan mah teu jujur kabeh. Makanya namanya. 5.000. Susah, sim kuring mah panjang lebar. Dari panjang-panjang karunya ka istri, ari lebar-lebar karunya ka pamegat. Angga sah, sim kuring mah rek tutorial ulang ngaretakan duit. Mama. Puasa lur jadi jalma jujur. Lain dibungkus di lain dipuja, kalah kali asupun ke penjara ku si kumis. Antar pisan. Lur, hirup zaman kieu jujur mah oh gunana lur. Penjagaan. Ah, ini radio. Sabaraha gelombangna gelombangna 101,8 hiji atuh pan Sunda. Salapan. Gelombang naon eta teh? Eta teh gelombang kpbs.pangalengan.fm. Bentar. Kalah. Antenna. Waduh mana? Tong salempong. Tarik ting. Tong hariwang. Gempur jalma jujur. Gempur jalma jujur. Yo, sakabeh rahayat setragana duit. Ayeuna jalma jujur nu padungtungan geus katewak. Karana si Bla jeung si Blu. Tah, eta teh alatan jadi jujur. Ayeuna di panjara. Beh rakyat setragana duit teu kasebar wabah penyakit jujur. Pal ka ora? Emosional. Sangat bosan orang teh hidup kita itu. Bosan. Mahalam kurang nyamur. Bener apa yuk? Ayam mah sapi, ayam jengkol, eta mah nyamur. Kurang mah nyamur. Nyamur nurutan jalma teu jujur. Seruan apa mah? Sana bae we. Penting kurang ayeuna bisa hidup sejahtera. Kumaha carana teh? Pan kurang ayeuna teh keur aya penjara. Tah, kurang coba siasati sangka bisa keluar. Kumaha carana? Ieu tah. Naon eta teh? Tembok. Mana? Angin teh mah. Imajinasi. Imajinasi naon eta tembok. Tembok penjara. Bener. Ieu tembok teh dijieun kurang cara kaluar teh. Peuyeum. Peuyeum. Boyong anak kumaha? Peuyeum puan. Urang mah nya asal-asal ngadenge kabur ku peuyeum. Kabur teh ku linggis, ku peso, ku bedog, ku utang Kurang gaji, ieu ku peuyeum.
Ya, kurang kieu-kieu pernah diajar kimia. Saya tak sekolah nu ngaranna tembok nu kieu mah. Nah, mun dicampur jeung peuyeum, nu ngandung ragi bakal ngahasilkeun reaksi panas. Tembok nu kieu pandurna bakal merokok lur. Dijebol teh karidit oil ge merokok. Kapan kuring teh goan teu aya di penjara. Di mana cara menangkap peuyeum? Tah. Aya dulu urang si Masito. Si Masito anu dikurung jeung jagong. Eta mah dina Firaun. Ieu mah Masito dulu urang anakna Nini Bulu Gading. Si Masito teh ayeuna keur digawe di Bapak Kumis. Bener. Ayeuna urang ngiriman surat ke Bapak Kumis. Suratnya eta peuyeum. Iya. Anteunkeun nama si Masito. Siap. Kakak. Ah. Tulis. Assalamualaikum. RWB nya. Ya DC-nya. PH. Cinta. Di bujang enggalna. Kuring belah belu. Nyeratan ka divisi konsumsi. Kuring belah belu. Nyeratan ka panguasa Bapak Kumis. Hoyong dianterkeun peuyeum. Satolobong. Dianterkeun nama. Kumasito. Lain ka maneh ka Bapak Kumis. Dulu nanti. Nah, kulkas. TV. Kapan penjara ayeuna masih gak kitu lur. Penjara para koruptor teh. Amplopang. Resmi. Sampel lah di sekre. Beres. Udah jadi. Cuma cara ngirim kena kurang kawan we. Panjang. Apa tuh? Panjang. Woi. Tadi ya, siapa dong? Kayak naon aku ngakuan aki bari nawe ah. Iya surat pamikeunkeun ka Bapak Kumis. Ari sia kita ka Bapak Kolot. Ieu teh pacarita aing ieu teh. Nah sia cerita ka aing. Ieu dicat ditulungan mah caritana. Dah sok eta mah tembok teh. Hadap. Siapa lo balik request kok? Yo. Bapak Kumis. Ampun. Beres. Tinggal nunggu hasil. Siap. Oh iya. Jadi betul. Kalau siaranya ke atuh. Kemana? Bareng. Bareng harusnya. Pak Kumis. Kemana aku Bapak Kumis teh? Pak Kumis. Aya naon? Aki puting-puting dia gogorokan batu mah puting paninengan. Yo, aya surat. Ya, nah ditundana dirinya. Kuring teu tarima. Baik atuh Pak Kumis. Panan ari ibu-ibu ge nyimpen apes teh di dieu yo. Aku aki-aki ge. Ios teh atuh nyimpen di dieu. Ya. Geus lah ieu. Atuh meureun
di WC. Tembok teh, terus ditapelan dulu yuk. Dan terus lu bisa minggu. Kurang cobaan reaksi nak kumaha. Ayo atuh, kumaha. Kurang dobrak. Dobrak. Kumaha sama menokak. Saya kasih bola, oi. Selain itu nyaho, si Bela si Bulu teh kabur. Bapak, saya sabi nu meser peuyeum oge. Saya pegede-gede aman dong, Bapak. Angkat, kumis. Pokoknya mah ayeuna oge gerayakeun sayembara neangan si Baju si Bulu. Paeh atau hirup. Sayembara. Siap. Siap, bro, siap. Nuhun, Bapak pangkat. Itu si Messi tong nage terus dicakara, carokin nage atas. Dasarnya mah teu karo dibatur geuning jujur sia teh ge. Pokoknya mah mun geus katewa geura imigrasi. Imbe teu kabur batur. Siap. Bapak, kumaha lamun geus kapanggih urang kiceun ka pulau tulang taleng. Terserah. Yo, pantas. Amun misalkeun teu katewa, buntut maneh kuring dipotong. Buntut. Dasar kuring mah teu boga buntut ieu. Ai jelema mah lain tukang ka hareup. Geus. Daripada lila, urang berat-berat ngelangan we. Kumaha cara kumis? Aha. Yo. Kapan kuring sok ngalejo TV-nya? Terus Nah, sok aya nu jadi kura-kura ninja. Jadi asup ka cai, jadi keteh bisa norojol gitu. Urang berubah jadi kura-kura ninja. Kumaha berubahna? Kuring boga alatna. Kumaha? Turusan atuh. Sama tuh mau berubah. Kumaha nih tuh? Apa tuh? Mana we?
nyamur. Mulai paling tiga bajang bro. Aneh. Tuhan aneh hewan ya teh. Nah bisa ngerubah orang si gabah jamrong. Padahal orang kamari karega datang. Tuluy sare, tuluy budang, tuluy jabatan. Tuluy lapar kan, kencing ka. Ya. Dahar cobaan bisi palsu. Ya. Maratus belikeun baju loak teu jeung dahar sakalian. Belikan baju loak jeung dahar itu. Di mana? Di Cibul. Cimol atawa Balaga. Apa Pak? Kenalin suka pasar. Ramian. Nah, ada. Sota sekumis. Ramian. Sarenya bisa katu tuluyan. Benar-benar tenang. Nah, ieu teh mau disebut buha bah jamrong cimagonggong teh gitu. Sajadi kuat kalau kieu urang tuh geuningan geus nurudul jambak lagi. Kita janggot maneh. Mana bajuna? Gajah ngalah, kuring teh bingung. Bingung kumaha? Emang bener zaman teh geus robah lur. Robah kumaha? Om, di sekolah disebut om. Iya. Tadi teh kuringnya kan pakai baju loak. Kasarnya, anu dagang teh kieu cenah. Bah, ieu mah duit zaman baheula, Bah. Zaman asa ada duit. Gitu. Ayo nama, Bah. Zaman Ibu Adi jeung Bapak Jujur. Gitu. Tuluy kumaha? Kuring teh pamang jeung si Mas Ito. Si Kasito. Ngangreun Kumpul kana deureum. mahnya. Beun geus bae ku si kumis dibenci Ya. percaya. Deuh. Kurang keluarna lah. Mas Ito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, astagfirullah. Ya. Iya. Nah, si ngobrol jenggot pasar comok. Jika saya nama. Gitu. Nah bener zaman teh geus robah. Mohon, harus bisa ngobrol, Bro. Aya nama, geus jamanna Ibu Adil jeung Bapak Jujur. Jadinya penonton, aya nama nu korupsi teh geus eueuh aya nama. Ya ampun atuh. Da aya nama tos wengi. Mending oge daripada cicing di gua ieu terus nya kitu lah bukan nama. Kalau punya Adil yuk. Ayo atuh. Aya presiden teh. Aya, konsumsi ke aya. Ayo. Misalkan gambar Nokia oge. Jemat berit anu di dasian. Tuh di situ. Mesti ranking firma, tong di parapatan di situ. Ini. Oh, ya teh kadang-kadangnya. Oh. Hotel.
gitu. Eta teh carita anu tadi teh geuning eta teh ukur mimpi si Bi Abdu ya tuh zaman nu gelo eta teh. Sok ayeuna mah ka para pamain buka heula. Atur nuhun kana pangatosanana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.